Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Urang ngadongeng deui, urang teraskeun hancah anu katunda. Atuh mangga mitra, supados teu nyang koleng teuing kana waktos urang sami-sami bandungan kumaha lajeng aya carita seselut barat siluman bagu. Wilujeng ngadangkeun kumaha. Kayaan peting beki jempling nu ngariung geus balubar pada marulang we ka imahna sewang-sewangan. Waktu nu lumaku marengan insan anu gumelarah di alam pawenangan. Eling-eling mangga eling rumingkang di bumi alam dharma bawayangan bae. Atuh teu karasa wanci teh geus kaganti ku isuk-isuk. Kadenge manuk recet disarada ting keleper. Hayam raung batembalan. Isuk-isuk kene si Acim kitu deui Aki Jai. Malahan mah dibaturan keluarga lembur anu sejena geus tatan-tatan we rek malariang ka kebon. Sararea ge rek gotong royong we rek nyieun wangunan minangka pos teh disisieun kebon. Kadenge si Acim teh keur carita jeung indungna. Uing rek indit heula mak. Kapan ayeuna teh rek ngajieun pos? Hanya ujang naon atuh otong bet nyieun pos sagala rupa. Kapanan pos ronda sakitu wadana oge hadena. Malah aya 2-3 di lembur urang teh nyajang naon deui atuh. Ih sanes jang di jero lembur mak. Tapi jang di sisi kebon. Kapan jang ngajaga dina raraga numpes hama bagong teh aman nu ngaranjah ka lembur urang ye. Nya otong mah bunga we ningali maneh sumanget pisan dina ngabdi demi kepentingan umum teh. Jangan jaga keamanan lembur. Mama bunga amun maneh daek aug jeung batur. Eta hama bagong teh kudu sagancangna ditumpas. Kapan ngarugikeun ka urang sararea taeun teh nya. Mohon mak. Matakna Pak RT jeung pupuh lembur boga rancang pikeun merangan eta bagong. Ku cara ngumpulkeun anjing mak sina merangan eta bagong lah. Tangtuna ge eta bagong teh bakal paeh ku anjing mak lah. Bari urang sararea teh satinggal polah nyeun pitapak mak. Oge sadia jaring jangan halakna lah. Nya kumaha we carana mah otong nu penting mah eta bagong teh bisa beak kitu ulah nepikeun ka ngaganggu we ka lembur. Nya mak uing dit heula yeuh. Ceuk eta si Acim pangitan we ka indungna. Tumana teh ngajurungkeun. Nya jug otong kadewe sing salametnya. Ade ulah sologoto. Bisi panggih jeung bagong mah mending oge lumpat we ka ngaranan bagong liar teh bahaya. Taeun teh ujang. Nya malah malah naon geus kitu mah geuning bae si Acim teh baheuna leumpang muru ka sisi kebon anu hampir deukeut ka pileuweungan. Barang anjog ka sisieun kebon tingali geus kerumpul warga lembur anu sejena. Malah mah aya Aki Jai jeung nu sejen. Hiap ka dieu jang. Labah dieu cenah urang kudu nyieun pos teh nya. Di belah mana Ki? Kira-kira kumaha cenah tuh wangunna teh lah. Uing mah cenah gambaran ye. Ieu. Ari Aki mah geus dibejaan ya ku Pak RT. Nya urang nyieunkeun we wangunan pos anu rada lega. Loh dia tempat tah jeung deui kudu nyieun tempat pikeun ngumpulna anjing jang. Jadi kitu nya lah kumaha aktif atulah. Nu penting mah uing mah bakal ngeprak barudak pikeun ngawujudkeun wangunan lah. Pokok we kumaha aktif utang hitungna mah lah. Nya bae ari kitu mah ngaturutkeun we sakumaha pamenta Aki nya. Udah Ki jeung Pak RT ieu teh. Atuh ari geus babadamian mah ngeunaan ukuran oge lebah-lebahna. Si Acim teh cacarita ka baturna.
sok aya mah urang mimitian gawe teh Yeunkeun sakumaha cek si Aki Nyai. Nu tadi geus dibadamikeun Atuh baturna teh saur manuk tanda saduju. Iya Bang euy. Monggo. Derwai atuh kiwari mah ngawangun pos. Dipepuhan ku si Acim. Itu deui Aki Nyai. Kira-kira wan ciringsir. Pagawean geus rengse. Pos geus ngadeg. Atuh ari geus beres mah regreg. Kiwari digarawe teh marulang we ka imah. Sapi sedangkeun Aji Acim jeung Aki Nyai mah memeh balik teh rek nepungan heula Pak RT rek ngalaporkeun ka hasil gawe. Ieu mah urang mah ulah bakal balik jang. Urang laporan heula ka Pak RT. Aja kumaha Aki lah. Ya kudu laporan. Yen pos teh geus beres. Tumis kitu mah ruanna teh ngajung ka imahna Pak RT. Barang tepi ka pakarangan. Terus nama Aki Nyai teh uluk salam. Sampurasun. Rampes. Saha di luar? Ih. Aki Nyai, Pak RT. Oh, Aki Nyai jeung saha ye? Jeung si Acim. Ya kajero da teh dikunci. Cek Pak RT kulutrak atuh panto teh dibuka. Ku Aki Nyai brai katingali ditepas. Nyambak Pak RT teh keur diuk dina kursi. Sok kajero tah. Aya naon ieu teh ngalaporkeun hasil gawe? Ya mah sumuhun. Sabaha bos ceto parantos diwangun, parantos diberes dah kitu. Nya. Geus beres Pak RT lah. Leug-leug eta mah. Ya syukur ada yang geus beres mah ya. Bapak nganuhunkeun pisan ya. Kajang Acim kitu deh Aki Nyai. Anu geus mempuhanana ya. Sumuhun jang RT pokona mah tos didamelkeun we pos teh. Pokona mah reug-reug ayeuna mah dina waktosna. Dina ngajalankeun ranjang teh pokona mah tos siap tempur tah kitu. Anjaki lah tinggal nunggu waktu ayeuna mah lahnya. Reug-reug aing geus beres mah tuh. Jeung alhamdulillah masalah anjing oge ayeuna mah teu hariwang mah kurang lah. Jeung deui sakur anu baroga anjing geus daek ngabantu. Kalemur urang janggupan pikeun datang dina waktuna ya. Itu deui bantuan ti sobatna Haji Bandi jeung nu disebutkeun teh geuning di dayeuh maraneh ge janggupan pikeun datang. Ieu teh merupakan keuntungan pikeun urang dan menumpes bagong. Mohon Pak RT, saya lah pamit kitu mah. Sagala rupina tangtos bakal lancar. Bagong teh sayanganna bakal tiasa ditumpes lah Pak RT. Nya jang mudah-mudahan bae. Eta bisa nu dipaharep ku Bapak teh. Ya, mudah-mudahan we atuh Bagong teh tiasa diungkulan. Margi lamun diantepkeun ieu teh bakal ngarungsak. Nu antuna urang dieu teh tangtu bakal teu kekengingan penghasilan anu sabagian geuna umaha tina hasil perkebunan da kitu. Nya ki lah bener pisan. We atuh urang Bandungan kumaha? Mudah-mudahan we urang teh bisa ngarengsikeun ieu pasoalan. Atuh geus kitu mah uplek we ngobrol-ngobrolkeun di anu sejena. Satutasna ngarasa cukup mah laporan si Acim jeung Aki Nyai teh marulang we ka imahna sewangan. Atuh gancangna carita. Ayeuna urang caritakeun we satutasna sagala rupa teh geus sayaga kitu deui. Nu saja ngabantu geus datang dina waktuna. Kocapkeun dina hiji peuting nu patroli teh geus dimisia di mitian cari cing we di sisi kebon teh anu aya pos. Malahan geus ngariung reajal mah lain ngan saukur urang lembur campaka. Tapi di lembur-lembur sejen oge kaasup aya Tuan Jenny jeung Babah Wan Pei geus araya di eta pos.
Harita teh Tuan Jenik teh kapato jadi pamimpin pikeun ngatur siasat oge perak-perakanana di janjang hareupan kadatangan komplotan Bagong kan henge keur carita. Wilujeng tepang sareng ek nama ek Jenik sahabat Pak Haji Panti. Di sini ek mau membantu oge sekarang dipercaya memimpin di sini. Tah kitu wayahna ye. Kasakabehan we di dieu kudu nurut kasih Tuan Jenik. Sabab anjeunna kapato jadi pamimpin ya. Kanggo ngatur siasat oge mimpin pamadina perungna yang hareupan Bagong. Ceuk Baher teh harita teh ngajelaskeun. Sararea ugeg setuju pisan. Mun si Tuan Jenik anu jadi pupuhuna ari kituna mah manehna ge percaya ka si Tuan Jenik mah lian ti mawa anjing anu aralus sakitu lobana kitu deui mawa senjata api anu lengkap oge paralatan anu sejena tangtu we payus mun dijadikeun pamimpin atawa jadi ujung tombak dina yang hareupan Bagong. Kanggo saderek sadayana wayana urang kedak kerjasama tekenging aing-aingan margi nu bakal dising hareupan ku urang teu acan kanyahoan jumlahna nai tiasa wae langkung seueur tibatan anjing eta Bagong teh ku kituna tangtos ngabahayakeun pikeun pihak urang. Mau tidak mau urang oge kedamayunan Bagong secara langsung. Bener caritaan si Tuan teh euy. Lamun jumlah Bagong leuwih loba batan anjing mah tangtu be urang itu bisa cicing kudu langsung hareupan eta Bagong. Eta pisan anu dipikahariwangkeun ku Abah teh. Inggis aya warga lembur anu cilaka kangaranan yang hareupan satu anu galak. Tah Abah terek tumanya we ka si Tuan. Nah kumaha kira-kira lamun jumlah Bagong loba ieu teh Tuan? Cik Bandaroji tumanya. Saena mah urang kedah nempatkeun jalmi anu tugasna janten mata-mata. Sate acan aya serangan Bagong urang tos nganyahoankeun kadatanganana nai. Kukituna urang tiasa ngatur siasat. Margi upami jumlahna seueur urang teu tiasa langsung naragal kitu wae pikeun yang hareupanana. Margi tangtos urang bakal cilaka. Tapi saupami Bagongna sakedik urang ulah sieun margi urang gaduh kakuatan. Ceuk eta Tuan Jenik. Manehna teh ngajelaskeun siasatna. Lamun jumlahna Bagongna sakirana loba mah cenah ulah wani-wani langsung yang hareupan kudu ngatur siasat. Bandaroji masih keneh penasaran harita teh tumanya deui. Kumaha Tuan? Kira-kira siasatna teh lamun jumlah Bagongna loba teh urang rek kumaha? Jadi upami jumlahna loba urang kedah aya disapengkeun anjing disapengkeun pitapak margi upami aya dipayun tangtos bakal ngabahayakeun jadi lamun aya Bagong loba mah urang mah cari cing we ditukangkeun pitapak nu geus dipasangnya. Sina anjing we jeung hareupan eta Bagong. Jeung lamun aya nu lolos, jawayahna urang kudu jeung hareupan bener kitu Tuan. Leres pisan. Kitu pisan Ceuk Tuan Jenik manehna teh nganyakeun kana caritaan Mbah Daroji. Kumaha ieu teh? Jadi urang ge butuh jalma jangan mata-mata kitu tah. Tapi kira-kira saha yeuh? Anu daek jadi mata-mata sabab kudu gede wawanen. Sanggup cicing di sisi leuweung tentuna oge. Jeung deui kudu bedas tarikna teh kudu tanagana bedas sabab kudu tarik lompatna teh.
Kamu tertarik mah bisi ka udang ku bagong bahaya ke. Ku mau kopi heulaan mah. Cek si Pak Haji Bahadi ya eta teh. Aki Jai atuh nu nembalan. Nya sumuhun Pak Haji. Kudu anu ngora kene. Anu jag-jag kene anu bedas tanagana. Dari pantar aki mah geus. Najan wani oge geus kurang di tanaga. Der ke kalah eleh lumpat ku bagong. Tangtu cilaka lamun disuruduk mah. Tah tapi ini numutkeun kana pangalaman mah. Nukung si lolos tina udagan bagong mah nya eta Jang Acim ieu teh. Ceuk Aki Jai nuruhkeun ka si Acim. Sabab kungsi di udag bagong. Tah kumaha Jang Acim. Nah daek. Jadi mata-mata cicing di sisi leuweung ya. Anyalah. Uing sanggup Barte. Ngan alim ari sorangan mah. Kudu di baturan kudu sejen. Keung atuh sorangan mah Pak RT lah. Soko mau penting-penting kieu mah. Keun nanti berang mah. Cik eta si Haji nyanggupan ngan bae mah teh butuh batur. Tah saha kira-kira nu sanggup maturan si Acim ya. Tenang. Keun we si Sueb nu maturan mah. Wayahna sia maneh kudu daek Sueb. Cek Pak Haji nitah ka badegana. Ulah tugan kumaha mun kuring cilaka nepikeun ka disuruduk bagong wakaning teu bisa lumpat tarik kuring mah. Ai ari sia. Muntong alasan sia. Alasan ka mana wae teu bisa lumpat tarik. Kapan dewek ka apal maneh teh urut tukang lumpatan sia. Kapanan samemeh digawe di Pak Haji teh maneh teh kungsi di jalma jahat teh. Kungsi jadi tukang copet. Aku sia. Sumuhun. Tetapi ari di udang bagong mah ingis we atuh. Bujur disuruduk satarikna. Kumaha lamun cilaka. Da kapanan lamun di udang jelema mah satarik-tarik nage. Kuring masih kena bisa ngimbangan. Ari ngimbangan lompatna bagong mah tang tue ka udag. Montong letik buris ya. Sapirang ngintip bagong da moal balap lumpat jeung bagong atuh. Wayahna kudu daek sia. Sumuhun mangga. Cek si Sueb akhirna maka paksa maena teh nyanggupan. Nya syukur ai daek mah Jang Sueb wayahna baturan Jang Acim nya. Mohon mangga. Untuk saudara Acim sareng saudara Sueb kade ulah dugi ka kacolongan. Ulah dugi ka eta rombongan bagong tiasa lebet ka lemur. Satu acan kanyahoan jumlahna deh. Cek si Tuan Jenny ingatan ka si Acim. Itu deui ka si Sueb. Nya Tuan. Tapi kumaha nganyahoankeun ngadatangan bagong sedengkeun kayaan penting ya. Tang tuh saya mau katingali atuh Tuan. Sukses aja ayeuna caang bulan. Ceuk si Haji mah teh bingungeun kumaha cara nyawankeun sakabeh gerombolan bagong lamun dina kayaan penting mah. Tenang Tuan, gaduh alat deh kanggo neropong eta bagong. Tuan gaduh toropong anu tiasa ningal dina kayaan poek margi ya alat kagungan impra merah nih. Tah mun kitu mah saya lah Tuan. Jikan oyong terang alatna Tuan. Cek si Haji penasaran. Ini toropongnya. Cek eta si Tuan Jenny bari nimbongkeun toropong dicobaan we ku si Acim teh. Alah bener. Aduh jelas kieu poek oge nya lah. Ya halus ya alat teh. Oh atuh. Canggih atuh alatna bogana si Tuan teh atuh. Pikiraneun atuh. Bukan mah tenang we lah. Tenang. Moal hese bakal jelas. Hanya baje lah. Ya tuh ai kitu mah. Gampang lah aya toropong ieu mah ya. Nya saya atuh ari kitu mah urang teh moal hese. Alah.
toropong imprang merahnya bet aya be atuh kakara nempo pugu aki mah jeung karanyaho sigan nyobaan aki ye jeung si aki jahi atuh sok diasokkeun ku si Acim teh nyobaan nyampe ka teh aki tuh jelas sok tuh kanu rungkun poek alah jelas si kieu nya alah keun we engke marek diinjem ku aki lah alah nginjem ke situan jajang naon atuh ki bater nginjem toropong ke situan segala buat aya wae cicing sia manehna moal nyaho urusan kolot deuleu aduh kabayang we cekasna nya ke kamana dari babahuan pe ye Pak Haji kapan tadi mah aya dina riungan ye tapi ayeuna teu nyampak oh nya ya tadi mah eta cenah jadi beuteung bulak-balik we ka peciringan Pak Haji eta PRT cek Pak Haji harita teh keur kitu norojo eta babah lia uang babahuan pe teh bener we kakara balik di Paciringan tah geuning ieu ya si babah kakara datang di mana we bah hayang oh jadi betul teuing kunaon asup angin meureun atuh geura ubaran ya hayang pohon teu bawa obat tuan nyandak obat ne enggar geura landongan eta patuangan supados teu pupurusutan ne cek situan bari ngasongkeun obat hayang kudu kaca diupara geus kitu mah obat ditampanan ku si babah terus diinum berkaring sinum obat mah beuteung teh kuku sialan teuing geus kitu mah terus we miru badami babarengan saya diri tu teh keung sirila si Acim jeung si Sueb mah ting koloyong manehna leumpang ninggalkeun eta riungan rek nuru ka sisi leuweung geus mimiti ngajalankeun pancena barang tepi ka sisi leuweung pok si Acim teh carita alah kumaha ye nah cicing di dieu wae teh Kang di mana tuh datang na bagong teh nya lah nya di dieu we lah urang cicing di dieu tapi akang mah mani keung kieu teh jang ieu bulu punuk mani ting puringgak buku ke sarua Kang tapi teh ulah dirasa lah keun we atuh da kapan urang teh duaan ye ulah sieun ari keur uing mah sieun keneh ku bagong na Tanjuring malah ayeuna mah teu pati borangan teuing anya tapi eta tah dengekeun eta suara anjing leuweung babaung wae mere tanggara lain anjing leuweung meureun anjing di pos sorana oge kawas di jero leuweung ari maneh si Acim tah dengekeun kawas anu babaung teu eureun nah aya naonnya teuing atuh tapi cenah lamun aya suara anjing anu babaung terus-terusan mere tanggara atawa tanda aya jurig siluman silemin anu gabung keuleuk cek saha cantang tuh kitu Kang cekeukek beuneunan lain ecek keukek tapi cek beja sabab lamun terus babaung tak tuh eta teh mere beja aya jurig nyiri-wuri aya setan minah rupa anu gabung keuleuk geus tong diomongkeun tenang we lah kalau bawa pikiran geura bener ieu posisi teh di dieu halus pisan ya nya geus di dieu bae saur ti dieu mah kanyahoan ke tempat datangna eta bagong bener we ti eta tempat mah bisa katingali jajalaneun ti jero leuweung teh datang tuh we cenah bagong teh datang nanti dinya dari di belah sisieun jalan mah harita teh kahalang atuh tangkalan kitu deui jalanna teh kurang hade pikeun abringan eta bagong nya bener jang geus we di dieu tong nu keuting ka itulah
Urang cicing di dia ngarah bisa ngawahan, lamun aya naon urang bisa lompat. Pokona lamun geus katemong ulah loba dilakeun, kacang urang laporan. Nya Kang lah tenang lah. Untung we tepat di poek teuing kercang bulannya. Urang teu ripuh-ripuh teuing. Nya cang bulan malah meukeun bulan purnama. Aduh, tapi asa pararantes jang. Keur bulan purnama suara anjing babaung. Hingis we aya makhluk halus anu ngebungkeuleuk. Ae ari Kang Sueng ka jadi kainya deui lah. Geus teu ngomong ke jurig ya. Anggur perhatikeun ka ditu tuh bisi kabur aya Bagong. Ceuk eta si Haji mari teh bari merhatikeun ka jalaneun. Sakitu ditungguan tapi can aya tanda-tanda. Geus lah urang udud heula ah. Tenang we geuning can aya tanda-tanda euy. Biasa babaraha kali geus ditoropong. Nya geus wae urang ngaroko heula. Dawekeun nepikeun ka poho kana udud euy. Hayu ang udud heula ieu mah tambah keung. Dengarah teh digembrong reungit teuing. Atuh ku siwar warna teh ngawarkeun udud. Terus sama di udud we tarokona teh jongjon. Bari culang cileung sate ningalian ka jalanan. Itu kayaan si Acim jeung batur nyata si Sueb anu keur ngintip-ngintip Bagong sedengkeun di jero leuweung. Di tengah leuweung nu ngorbakeun tegalan katingali keur ngarumpul sabubuhan Bagong aya kana puruhna mah. Eta sabubuhan Bagong teh dipingpin ku Bagong anu panggedena. Awakna teh gede, sihungna panjang, beda jeung Bagong sejen. Sakabeh Bagong teh tunduk ka eta Bagong kawasna bae rajana beureun. Geus kitu mah eta Bagong anu mangrupakeun rajana teh ngajakan didit ka baturna. Pikeun lumampah teuing rek haram-harana. Bring bae atuh ditaluturkeun. Tetela eta sabubuhan Bagong teh kawas rek muru ka pilemburan. Sabab katingali mapai-mapai jalan anu berasna kaluar ka sisieun leuweung. Puguh we atuh. Barang parang ditoropong ku si Acim bisa katingali abringan Bagong teh geus katingali. Alah, Bagong Kang mending ngabring. Aduh, mani loba kacida ye. Alah jikan mani toropongna euy, song diasongkeun ka si Sueb. Terus ditoropong, alah bener euy, aya abringan Bagong bukan kacida lolobana. Ayo mah udang gancang lapor tinggalkeun di tempat, udang laporan. Nya ayo gawat ayo. Hayu gancangan gancangan. Cek si Acim jeung jalang atuh ninggalkeun eta tempat rek laporan. Euleuh. Waktosna parantos teh nyekapan di mitranya cagal urang teu ngajar cerita si Selut balad siluman bagud kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosan hapunten tina sagala kakirangan. Maka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.